loba nu manasan nya oge Aceh Subadra Ridhoeun salaki kaulanya tanah poligami. Tapi memang sanajan lamayna sasauran Ridho tapi kapan dina pamenteu da ge tos kaciri. Tos benten atuh. Beda dina pamenteu ngaran-ngaran anu teu ridho mah. Jeung bari lagi saha anu daek dipangjanungkeun. Pikir ku sampean. Saperkawis kaula tengah haturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Nyaeta Kakang Semar asta jing ngadawala parantos tiasa nyaosan kana pangangkiri kula dina waktu ayeuna. Duh. Eta we resepku. Gusti istri teh eta. Kudunungan teh eta. Kudunungan istri teh resepku cerewetna. Nya. Tapi eta teh euy hamur congcot murah bacot teh. Murah bacot tuh kitu teh. Tibalik atuh ngomong teh. Hamur duit murah belieun. Cicingjang. Tah kitu nu mawi jisim abdi tadi nyangemkeun naha sawios pun anak. Keun bae. Supaya kaula ulah nepi ka kieu baluang Kakang Semar, ampun teuing. Kesapaleun kana kelakter. Sumuhun naon? Tadi nama kaula teh nuding ka sampean. Sabab anu jadi lanceuk heuh nyata anu jadi salaki. Jika mana ka mana oge tara jauh ti Kakang Semar. Ti asal jiga jeung ti dawala nepi ka boga kacurigaan kitu yen kaula teh meuni tadi nama meuni asa geuleuh ijin ngadenge Kakang Semar asta jiga dawala. Perkawis naon? Boa dunungan beger deui mah. Pasti teh. Boa heuh dedek boa. Bisa kompet daunkeun teh. Da tiba heula oge tiap-tiap dunungan beger kulat kelet teh dewe ke nu dicarekan ti dunungan istri teh. Ada tara jauh ti dunungan akangna atuh. Tapi ada dipikir bolak-balik dipapai dirasa-rasa Kakang Semar hampura kaula. Dari anjeun mah meureun ukur nuturkeun. Nya. Dari mana-mana anjeun merebeja atawa mapatahan kanu jadi dunungan. Sasatna memang meureun ai sunar sinir mah osok tapi da moal digugu ada datangna ti sampean moal. Kual sakitu tingali salarosna mah anu jadi lanceuk. Saha nun? Aceh Subadra. Uluh garwa dunungan anu sepuh ulan. Bener sepot? Naon ulan? Tingali ka itu longo ku maneh. Ayeuna teh kersa ngaleueut acan. Teu damang batin. Aya anak. Tak kitu Kakang Semar sabenerna mah dunungan sampean teh dunungan maneh sepot kawin deui. Waduh. Koyo kitu, Kang. Maneh teh nyaho si jeger teuing kulan. Sing peca. Dunungan nikah deui bener. Ulu. Tak kumaha sakitu. Ari Aceh Subadra jeung kaula teh mimitina mada puguh dunungan maneh teh dunungan lalaki maneh teh sok buat baeud. Urang maring teh. Sagala dipeupeuskeun sagala ditajongnya ana ditanya. Pajarkeun teh cenah katari kataji ka pati-pati ku hiji istri. Kagendam ku hiji wanoja. Teuing saha ngaranna mah da teu dibejakeun. Kuhal sakitu urang paluruh dina waktu ayeuna. Aceh Subadra teh memang kawitna mah ngawidian tapi meureun lami-lami nyeri da loba nu manasan. Tah eta nu jadi eta teh nu manasan ti. Di sisi ti gigir. Loba nu manasan nya oge Aceh Subadra Ridhoeun salaki kaulanya tanah poligami. Tapi memang sanajan lamayna sasauran Ridho tapi kapan dina pamenteu da ge tos kaciri. Tos benten atuh. Beda dina pamenteu ngaran-ngaran anu teu ridho mah. Jeung bari lagi saha anu daek dipangjanungkeun. Pikir ku sampean. Dunungan dewek euy basket gami.
Naon sia teh bake jeung basket kami, heupan poli teh basket lin. Nah, umat nepi ka kieu umat. Jangan begitulah kepada umat manusia. Tak kitu Kakang Semar, tulungan dina waktu ayeuna. Teu nanaon aya tina dasarna ridho ikhlas mah. Kalayan ridho nepi ka batin-batina kaula jeung anu jadi lanceuk teh dipangnyandungkeun deui. Tapi kapan ieu mah initna tina nafsu, kaula teh sok emut kana kasaurang karuhun kaula lamun init teh ulah tina durukan, lamun ceuk kacamata agama mah naon teh geuning cepot, innamal amalu biniat mangnya. Tah geuning eta. Eta apa? Kakang? Nyumuhun ulah. Ka urang mana? Urang tatanyakeun. Bisi ieu teh eta awewe teh ngadon ngaberontakeun urang, bisi eta awewe teh anu bakal ngarubuhkeun wibawa jeung komara anu jadi salaki. Bisi rek ngeret wungkul lain naon. Bisi ngan ukur ngeret wungkul. Loba awewe pangeretan. Eta panginten nu manasanana kadunungan istri teh seueur pisan. Oh. Seueur kan. Da eta nu manasan teh pajarkeun teh cenah geulis keneh nu ngora. Pok deui eta jelema teh kitu atuh puku we. Ngapoe di kitu-kitu teuing mana jelema. Ai ngaran-ngaran jelema mah tunggu tempat kaluluputan tangah tempat kalalepatan semenit ganti saja merubah. Janji sore tara kapake isu. Eta ku capetangna euy. Resep lah kula maina. Ngawet teh lamaina euy. Nah sia leuleuh wae kawas nu naksir. Nah ampun gusi ahna teh cing atuh panon teh. Panon deuk. Ari hareupeun deui mah ulah ditendep atuh. Tah kitu Kakang Semar tulungan. Sabab bedakan rasa. Lain nyeri soal dipangjannungkeunana tapi teh bisi juri anu nyiri-wuri. Bisi setan sumana mah kelong anu newo-newo geuning buktina dina waktu ayeuna geus ear jelema teh. Anu satadina simpati ka Kakang Arjuna ayeuna mah loba nu baketut. Komo ibu-ibu mah ibu-ibu. Komo geuningan ibu-ibu PKK mah. Tapi kau ngadin. Menising karet cewis. Da daek teh daek eta teh anu diomongkeunna teh lintang ti ngomongkeun salaki kaula. Sakitu mah bageun cenah nu kolot oke ngawidian. Sik atuh kanya kumaha carana ye hei. Nya Sok aja kolotkeun. jadi anu dipika paur teh nyaeta bisi eta teh juri-juri setan Sumarama kelong newo-newo nya ari geus bener takdir mah atawa geus bener jodohna teu nanaon. Sok pacek cek buya. Cing kanya buya. Saseureun sabunyereun da ceuk abdi oge da. Nikah teh upami parantos aya widi ti dupi salira parantos ngawidian memang kaula teh ngidinan. Satadina mah tapi anu jadi lanceuk aya teh ngaringkuk teu damang. Amuing. Pangnoongkeun Kakang Semar. Pangnoropongkeun tingali dina Pacapici. Tempo dina Paririmbon. Tina wah we kenya. Ini dina eta hitungan aboge kayaknya. Nya. Nah, ya hitungan aboge aya. Nya tina manis pahing teh. Tina hana caraka kenya cokotna. Sing sopa ada tina caraka. Soknya amuing. Laras ulat. Kumaha Kakang Semar? Ku syariat oge atuh parantos katingali panginten. Doh, syariat kenya wah. Ku syariat kumaha? Da upami laras-laras ieu aya jodoh takdir ti Gusti da moal aya dugi kariributan model kieu. Moal aya dugi kapro kontra kaayaan hamba rakyat di negara. Tageuning kabaca ku Kakang Semar mah kabaca. Dugi kakaayaan sumuh da ku sisim abdi oge sen ngaliwat tadi ka pasar teh. Jang cing karcewis wae tu jelema teh cing deukeutan api-api balanya. Ai di deukeutan teh kupun anak seuh. Leres.
parantos jadi sabiwir hiji hamba rakyat ieu dunungan ngawayuh teh sieun. Akhirna dugi ka pro kontra. Ibu-ibu teh aya nu jiduhan ka abdi. Nah, make jiduhan ka maneh? Duka keur nyiram mungkin. Lain teh nyambung atuh. Dumeh panginten dunungan abdi teh pan sok sasarangan jeung abdi tuh cenah tuh pelayanna tuh. Panglayarna anak buahna. Da moal teh si eta cenah nojok-nojok teh. Kasaha? Kapun bapak. Nah, nuduh ka aing nyiduhan ka sia. Kitu Kakang Semar. Amuing. Da biasana masuk nyampur jisim abdi nu. Anu mawi kaula teh pangatanya teh kau ngajelema hacik teh ini teh jeung Kakang Semar. Satadina mah kaula teh geus nyieun lem. Kangge naon sun? Dek ngelem Kakang Semar supaya ulah bisa ini tinitan. Pugu da bapak aing teh laleur. Aing kawas ka beurit teh. Aduh, dianggap beurit bapak aing. Tah kitu Kakang Semar. Benar ieu teh leres ieu teh. Sanes matak nyanak bagja katuang raka sieun kadunungan boh ka nagara boh ka bangsa. Tapi ieu teh bakal ngabalangsakeun malah ieu teh teori jurig. Ieu teh anu bakal ngarubuhkeun wibawa sareng komara tuang caroge. Tugening Kakang Semar tulungan atuh Kakang Semar. Ai kajodoh pasti mah kaula teh teu nanaon. Malahan wajar ai lalaki mah bari jeung kasep. Komo kasep. Cacak dewek goreng patut. Nya, payu bari maksa ge. Aya. Oh, da payungna ge da sieu mah menang maksa. Heuh, ai teu kitu mah piraku aing laksana tuh. Sanu daekeun ka dewek. Jadi kumaha tuh Kakang Semar tulungan jalan kaluarna? Singanya Pak milari solusi. Nah, solusi. Pan solusi mah eta mah pamajikan ayu usuk. Usi eta mah. Edas. Sarah atuh teh mah. Jauh sia teh. Eta mah teh usi atuh. Aduh, ampun. Teuing si eta mah. Jadi, sung sae urang sami-sami ikhtiar we seun. Carana salira. Kumaha upami digentos eta angean. Ontrog we ku salira langsung. Api-api nama engke tos jadi pamitos jadi pameget tiasa di badan di sareng jisim abdi. Upami digentos ngange-angean pameget kumaha? Supados teu dicuriga. Kumaha kalamun kapan salaki kaula teh sakti meureun kaula teh moal bisa meunang diajak gelutna sawios cing percanten ka jisim abdi. Percanten ka dieu. Ulah ora ieu pun bapak teh murid Asep Maki. Asep Maki mana? Aduh nah, Teteh Putra Abah Waroi.